Ini kan kamu di sini udah 3 tahun. Iya Pak. Sudah punya harta semuanya. Nah, aku anjurkan kamu pulang temui bapak tirimu. Tapi kan itu bukan bapak asli saya. Dulu dia sempat mengusir saya, sempat mempilikasikan antara kakak saya sama saya. Jangan pernah lihat itu bapak tiri atau bapak kandung, tapi dia pernah memberi kasih sayang. Jadi tengok dia. Jangan pernah dengan kebencian-kebencianmu yang 3 tahun lalu kamu bawa sampai sekarang. Karena kebencian itu akan menghancurkan kehidupanmu sendiri. Walaupun bagaimanapun juga dia adalah bapak kandung. Anggap bapak kandung, walaupun bapak tiri, anggap bapak kandung. Karena dia pernah membesarkanmu, membiayaimu, ngasih makan kamu. Jadi kamu nggak boleh seperti itu. Baik Pak, saya akan coba untuk pulang dan coba menemui orang tua saya. Jangan coba, harus. Karena kamu coba, kamu nggak akan pernah sampai ke tempat bapakmu. Karena kamu akan coba-coba itu, dan itu nanti akan ada keraguan yang bersama. Aing hayang neuleuh pagawean si Sandi. Ku aing tadi geus sita ngomean pager naon. Ayeuna terakhir ku aing sita nutupan semen anu 300 sak. Wajas henteu gawena. Aing cek si Kiki ngadenge beja, benerna pisan eta budak gawe. Teu balik pisan gableg anak tere teh. Aing kurang kumaha kamarena ngabiaya nepikeun ka jebrok sagede kitu ti leuleutik. Pamrihna pisan ka aing sebagai kolot kumaha onam ka hareupna sagede kitu geus mulai ngabangkang ka aing. Balik pisan urusan teh. Wah ini dideuleuh ayeuna ka ditu. Hayang nyaho aing. Vilanya sebelah mana yang mau dijual itu? Oh ada bos, itu villa nanti kita jalan ya, jalan lurus terus nanti belok kanan. Nah di situ villanya bos. Emang bos mau lama di sini? 2-3 hari lagi langsung kita berangkat ke Bali. Jadi di Purwakarta ini paling 2-3 hari. Oke. Oh iya, itu katanya punyanya Bapak Irfan Kamil ya di situ ya? Iya betul. Oh. Betul. Di sebelah sana bos, punya Pak Ridwan Kamil ya. Oh, lumayan juga ya. Buat usaha apa sama Pak Ridwan? Ya, lumayan lah agak. Ya kita nanti bisa lihat, terus kita nego. Tapi Pak Agus sudah ketemu sama yang punya belum? Kebetulan nanti saya kalau memang bos minat gitu ya, nanti saya sambungkan lah ya. Nah, Bos ya. itu Pak Agus sudah pernah masuk villanya belum? Pernah Udah. lihat? Udah lihat. Udah lihat. Berapa kamar itu kita? Kira-kira tuh sekitar kamarnya ada 4 gitu bos ya. Terus ada ruang tamu juga ada ya di situ. Kolam renangnya ada nggak? Kolam renangnya kebetulan belum ada bos, baru ada rencana dibikin mungkin ya. Oh. Depannya nanti katanya mau. Itu kira bilangnya luasnya berapa? Kalau kurang lebih sekitar 400 meter ada bos. 400 meter. Iya. Kemarin dia bilang netnya harga Harga per meternya itu kalau nggak salah dia melintas 1.200.000 per meter. 1.200.000. Ayo kita lihat sekarang yuk. Oke bos, siap bos. Gampang.
Ya, ulah sok mentak ngerakeun segala kokosodan di pasar. Iya teh ya, ini teh makan duit. Sampai sepasar acan, sing sabarnya. Sok lamun ceurik wae sia, yang digejeburkeun ka solokan ya. Ini gejeburkeun ka solokan yang kumaha? Sok bentakan ge hiji nya. Ya kalau teh boga duit pisan, kunaon atuh hayang ka pasar maneh teh nya. Teu duit pisan kalau teh aduh, ieu mah. Segala hayang ke pasar itu mau kalau tuh boga duit ya saya namanya daripada digejeburkan ayo segala syabel kekituan coba toko soda di pasar nyawa ini tuh boga duit ya syatelah gitu wae mah tuh aing teh da gitu boga salaki mun boga salaki mah meureun aduh saya teh meureun kacumponan geus saya namanya ayo buruh geus tong eta we mun hara rese sia wah aing kira-kira apa kuaing dibalangkeun ka leuweung sia kira-kira mah ya tambah kantring ayo ayo ini siap bisa ge budaknya segala hayang waduh Aduh, astagfirullahaladzim. Karek anggeus supaya mager ka karek dua jajar. Kuba kene 15 jajar deui can anggeus. Aya lanceuk teu dek mantuan. Manukur dahar we jeung ngarokok. Ieu di lembur kolot tere kita gawekeun dewa teh. Dangkeun ieu pagawean cenah anggeus. Teu pamikirna mah anakna meureun babantu, di aing teh bareng ieu. Aing capek aing nu gawe. Bancek aing mudahan nu ngarokok. Kitu nama aing teh lain anak bener meureun sebut anak tere. Henteu aing nurut, aing milu ka mana? Indung aing geus dikubur disebut kieuna. Ieu meureun nasib anu ditarekeun teh. Karasa geuningan euy geus kolot teh kudu ka mana ngalangkah. Eueuh dulur anu kudu tutur, eueuh baraya anu kudu sabar. Tadi ngadengi kabar kita buru-buru balik. Kita meresan eta teh semen 200 sak. Kita dituruban bisi hujan di langit geus mendung. Tuh kitu nama teh digugup ku aing. Mau dari carek meureun aing. Tuh lah. Kitu-kitu ge da meureun nu daek paditasna da aing milu jeung manehna can bisa mandiri hirup teh. Rek balik beran banding capek ge da kumaha geus pagawean. Aing cukup puas kadi tere aing guys pan dititah cenah titah nyeun pager digawekeun da ku manehna kade aku nama da ku aing moal ku manehna ieu lajen kumaha ge ya bohongan sih karena ge anak tere beda jeung aing anak kandungna tibatan manehna ari ngaranna sepintas anak tere mah pasti karena ge moal sapenuhna kudu jadi bapak dibarengan. Aing bisa rek ngadu domba kumaha ge bebas. Uyuhan eta kitu ditendang kitu tah ku kolot aing. Bebas aing mah. Ngaku jadi jelema benar we, darepeun kolot jadi seakan-akan kolot aing ngabantu. Percuma najan kumaha ge, teu berarti. Sakali karena anak tere mah tetep anak tere. Da aing sih nu boga wenang mah sakumaha ge anak kandung. Oh bener nata si Sandi. Loba ku aing dititah. Loba ku aing ditugaskeun, loba dititah digawekeun. Tapi pada dasarnya iya jelema lobana sih tengen aing lebar teu senang sabab karena anak tere soro aja naonnya perlu dititah-titah wae tuh nu ngeunahna mantep we aing terus aja dikerjain ku aing terus ku aing diakalan sangka nepi ka mana supaya manehna saha nyaho aing teh saha da anak kandung mah pasti lebih unggul dibanding anak samperan teka mana ge aing boga wenang
kolot aing bisa na jadi kumaha gitu. Kolot nama ada geus paeh. Naon tujuanna jeung aing beda. Pokoknya tujuan aing mah hiji. Hayang dipuji kudu jadi kolot aing, diagulkeun ngaran aing nu utama. Sakumaha ge. Dan anak samperan mah anak sasaha. Kolot na teu boga ngan sabelah pihak. Imah kan kolot aing pribadi na jadi kumaha ge. Ayeuna loba carita kieu. Ku aing dek tinggali pagaweanna, ke bakal kawin di aku. Da aing mah nu hak, wajar aing kos kieu kalakuan. Sabodo amat. Peduli aing. Buset, eta bapak aing mobil bangunnya yuk. Ih, ampun, coba mah bangsat eta mobil anu aduh, aing di wae diomelan ya. Pegawai anggus, aing teh klinis ya ah. Pancet aing mah mun atas dahar aing capena. Kalau teh kudu bungkus sarana, aing mah teh batang-batang acan. Dasar kabung mobil anak tere aing teh. Kapirakeun. Amun indung aing hirup kene mah moal kieu beureun aing hirup. Aing teu ngagugu omonganna meureun aing teh ka mana? Teu bisa gawe aing. Aing manangan duit. Menurut manehna aing di mana aing teu kabulut ke Babaraya. Aing masih di leuweung kene. Balik ke ah kabulkeun rasa kik kata jong berenang tuman ieu senang wae aing jeung sangsara we jeung sangsara aing geus teu boga tundung ge kalian hilu jeung kolotere kitu-kitu teuing nemen ka aing boga lanceuk haruana ka aing ge dihatikan aduh mending lah kita teh tak gerakkeun pisan. Cek. Eta kumaha sih? Kunaon eta budak nekot diseseret gitu. Aduh, ieu teh yeung ngadat. Hayang baju di pasar kokosodan. Ya, ai budak mah geus ilaharna ai boga kahayang mun bisa kudu dicumponan. Heuh kumaha atuh da? Aja teu boga duit. Mentak oge lamun aya nu ngalamar teh tarima. Ieu mah euceung mah nolakan wae lalaki itu da. Loba lalaki mah. Ai kamari nona kamari nona Honda Jazz nu baju hejo eta teu ditarima keneh wae. Aduh, henteu eta teh kumaha ah. Kayana ieu budak jadi korban karunya urang mah. Ieu teh lalaki mah loba ieu teh. Emang milihan nu kumaha si Ece sabenerna? Nya anu bager ka Ece, jeung ka ieu ka anak. Kayana ieu anak Haji Salim karunya euy. Ieu teh babaturan uing bapana teh. Oh, kitunya. Ya. Aing wayahna we ladang kayu ge. Tuh, Jang. Tah, rezeki budak Jang, ya. kasihan, Jang. Ulah sok disiksa nya. Ya nuhun, Jang. Tah. Tah, Jang. 500.000. Aduh, Jang mun kitu. Geus, barikeun eta budak karunya. Ya. Nuhun atuh nya, ya nuhun. Kan amanat. Engke lamun aya deui calon anu mawa Honda Jazz tarima. Lah, ayeuna mah pusing-pusing lah. Karunya ulah sok lelenggohan wae. Ngadat wae teu boga duit. Eta budak ulah sok disiksa. Nuhun atuh nya. Ayo. Nuhun ah. Ceu Elis. Aing mah bari jeung edan burung ge, boga hate. Ele budak nepi ka diseseret kitu mah asa ku abong deui. Geus aja. Ke magrib urang bahaya ke pasar ke belanja naon maneh sok ayeuna mah teh. Aing mah wayahna weh. Duit ge kabagi ieu. Jeung meuli pakaian eta budak karunya mun teu kitu digebugan aing geus nyaho pangadatanana da. Gusti nu agung. Eta tuh da loba teuing pulah pilih hirup teh ah. Ladang kayu ku aing bikeun saware. Atuh jangan aya nama insyaallah. Kunaon Bang? Sing balik atuh, sing bener. Pagawean teh. Karena mata ya, kumaha mun aing cilakas ya. Pakai pikiran gawe teh. Asa ngeuna sia doang asa dipikir. Ye, para sia wae saya naon sih? Iya Pak, jadi ayeuna ku saya ya. Ku saya ragak tah, dieu ragak pisan. Kumaha lamun kana suku bapak didinya. Pikirannya pagawean teh bener ya. Sia teh eueuh benerna pisan digawe teh. Ngomongkeun naon-naon ge, katurna nyatu we, barang lebokkeunna sia. Geus bener apa? Oh balikna pisan sia cek si Kiki ge. Mantap kan itu. Menjadi cilakas. Aing lamun teu kaamanatan ku indung sia mah diuruskeun nepi ka gede ku aing. Cileutik keneh ku aing dipalitkeun sakalian sia. Oh balikna pisan. Mantap kan itu.
nyen pager. Pagawean sia teh cek si Kiki ge. Sia gawe wajasna pisan. Aing lamun teu loba keamanatan beberapa kali pok deui indung sia ti baheula ku aing geus dipalitkeun sia teh. Wajas pisan gawe naon-naon ngakanturna nyatu hayang nu ngeunah. Hayang motor loba pamenta pisan sia hirup teh. Mantok aing geus teu butuh. Udah urang mah benerna di mata bapak mah sakitu gawe capek oge. Geningan anu diagul-agul teh ngan itu wae lanjut. Ngomong naon lah sia sok loba ngomong itu ieu. Geus mangkat aing geus pusing. Betul ari kitu carana mah ari geus teu katalang pagawean mah. Minta doana weh, urang rek pangkat. Kasar aku jadi indung. Heueuh. Loba teh ngomong gandeng lah. Pusing. Minta itana doa. Astagfirullahaladzim. Atok ka ditu lah. Aral aing lah. Penting sia semangat encan yang bapak aing nah itu. Ngeunah aya nama aing geus teu mau mikiran deui anak tere, da anak tere mah ngan sabatas. Aya mah bapak aing ngan boga anak kandung. Jadi nanaon oge geus ka aing kabeh pasrahkeunna. Moal ka manehna. Bapak aing enak geus maot ka kebon. Nahaon aing tangkurak pagawean ku si Krudi pagawekeun mah. Aya mah aing tong loba carita ya. Duit bakal ka aing kabeh, harta bandana bapak aing bakal dicekel ya ku aing pribadi. Aya mah geus lah. Enak penting ngadang beja anu hajatan. Hiburannya sapenting jeput, rek nginum, rek naon segala gawe urusan aing geus mulai penghalang. Tibang anak tere, marah kekuatan aja anak kandung. Moal aing ah, boga pamikiran kitu. Aing keur bapak aing lah, BAP aing cenah kan sebutna halus. Sing ada lah di kebon sih kan. Wah, wah, weh. Naon? Eta dah, pagawean mah aing geus beres ya. Boga duit ya, hiburan. Bagong teh duit sarua sia. Duit ya. Ya. Sia ladang kayu ge aing tah ka sia. Nyaho atuh kudu wajar. Ku sabab sia gawena alus di mata kolot. Sakumaha nek burung edan ge sia ku aing dibere ku aing. Ya 2 juta. Nah, mantap ya aing. Oh ieu. Alek atuh lah. Wajah sia ku aing mun mabok wae kadeuleu. Wah, mau pakai mabuk. Jujuran ku aing. Emang. Kok Iya ya. Oh, adit tere aing mah. Bapak aing geus pulang mere duit. Geus teu nyaah. Tangkal kalapa? Tangkal tatangkalan sagala nu jaker pijualeun loba. Tangkal kalapa, tangkal jongjing. Jiga aing lamun teu kanyan bapak aing bisa kon dijual deui. Dawa adit tere moe penghalang. Duit ge lumayan. Bisa pakai hiburan aja. Bisa mabok mah. Bisa nana we ya. Duit sakieu ge. Ah, gerah deui aing kumaha ge carana ge. Sabodo amat. Aing mah hariwang. Aing rek hiburan heula ya. Untung beurang. Hai. Aing ge duit, istamplok ka aing kabeh. Semuanya ini bapak aing harta bandana. Dan disamperan aing geus eueuh mangkat. Ini lo rek eleh anak kandung jeung anak samperan. Aing ge mah ya 3 peutinganna ka rumah makan teh Santi, hiburan heula. Kali-kali lah minum-minum, makan-makan siga nu boga. Dah, kata. Goblok, sia tatanggalan, kok dijual isukan ge dah. Goblok ngeureuna jalan aing. Toh, banget lah. Wah, aing kabeh sekali. Aing bingung nang. Kudu mangkat ka mana aing? Induk aing geus eueuh. Baraya teu boga. Boga bapak tere diusir aing bingung. Tek gawe-gawe naon aing bingung. Ka mana aing luluntang? Bere atuh ditutup ka mana kuring ngalangkah poekeun ya. Ya bos, kenapa bos itu ada orang itu cari pesugihan antara gila itu? Ke mana? Kayaknya kayak waktu dulu kayak kamu gak gitu. Ada orang itu bos, kita lihat aja. Ayo kita kesana yuk. Yuk kita samperin. Di sini nyari togel
Kamu kenapa? Lagi pusing Pak, Kenapa pusing? habis diusir Sama? sama bapak tiri. Waduh, kasihan ini Gus Anta nih anaknya kayaknya lagi kebingungan ya. Salahmu apa bisa diusir? Padahal saya perasaan gak ada salah sama pekerjaan saya selesaikan. Yang dibikin jelek-jelekin saya itu ya kakak tiri saya. Saya kerja dibilangnya tuh kerjaan dia semua. Padahal dia yang makan, yang minum, yang rokok. Sedangkan saya yang capeknya. Terus jenengan wis mangan urung? Udah makan belum? Lah kok Belum. Belum makan. Iya. Mau ikut aku nggak ke Bali? Boleh Pak. Ada KTP nggak? Ada, nanti saya cari. KTP kau dicari? Soalnya saya habis keluar dari rumah. Buru-buru Ya udah tadi. nanti aku yang ngurus semua. ya. Ya, makasih. Itu bos harapan saya, ini dia kasihan bawa aja lah ya. Mau tapi mau nggak kerja di tempatku? Mau. Benar. Iya, nggak Yang apa-apa. jujur tapi ya. Iya, insya Oke. Allah. Ayo kita berangkat. Aduh deh, baru diajak kerja sudah diajak ke Bali ya. Kalau saya mah belum pernah ke Bali. Gus, kamu di Bali mau pengen cari turis? Udah kamu ngurusin aja di sini. Di sini aja istrimu udah banyak. Di sana tuh kan bos saya pengen main ke pantai gitu. Bos. Di sini kan ada pantai. Terus kalau Pak Agus ke Bali yang ngurusin villaku di sini siapa? Pernah saya bos dulu di Bali itu 9 bulan dulu Ngapain? waktu kecil. Oh, waktu kecil sih nggak inget apa-apa. Terus Iya. ngapain? Kalau sekarang mau ke Bali mau cari istri lagi. Iya. Jadi saya pernah ke Bali selama 9 bulan gitu dulu. Udah Pak Agus ngurusin aja villa-villaku yang di sini. Oke siap Ya kan, yang penting bulanannya kan rajin. Ya. Mau nambah istri lagi nggak? Ya pengen sih bos. Mau nambah berapa lagi? Tak biayai. sih 2 aja lah. Jadi Ya. 5. Jadi 5 gitu kan. Pak, Jadi ganjil gitu kan. ayo kita berangkat yuk. Oke siap bos. Setan. Anak tere ku aing diusir, ayeuna boga anak kandung ngawe beak aing nepikeun ka kieu. Geus teu boga naon-naon. Ampun aing kudu ka mana ayeuna. Bingung euy, malampahan. Ngablek baju kan sagembolan-gembolanana. Gusti nu agung. Pak, sehat? Masya Allah, itu kasihan banget. Dulu jadi orang kaya, sekarang jadi sopan camping gitu sih. Anak kandungnya tuh yang ngancurin dia, malah anak dirinya diusir. Kasihan banget. Udahlah, sini dulu. Duit, ayo terkulin. Masih. Aisyah teu neuleuh sakieu kolot geus ludes beak ku sia kabeh jagat nanaon ge dijualan ku sia nemen pisan teu neuleuh aing geus ludes kabeh ku sia banyut ka ditu Goblok kalau teh. Bener. Aing mering mangkat. Goblok. anak durhaka sia bang Ya, ewa usaha kalau taik. Naon aing kos kitu geus jadi gembel. Erakeun ieu mah. Ka Jakarta aing kudu ngarata ke Tanjung Priuk di carana mah. Modot teh. Kamu di sini udah 3 tahun. Iya Pak. Sudah punya harta semuanya. Nah, aku anjurkan kamu pulang temui bapak tirimu. Tapi kan itu bukan bapak asli saya. Dulu dia sempat mengusir saya, sempat mempilikasikan antara kakak saya sama saya.
jangan pernah lihat itu bapak tiri atau bapak kandung, tapi dia pernah memberi kasih sayang. Jadi tengok dia, dan jangan pernah dengan kebencian-kebencianmu yang 3 tahun lalu kamu bawa sampai sekarang. Karena kebencian itu akan menghancurkan kehidupanmu sendiri. Walaupun bagaimanapun juga, dia adalah bapak kandung. Anggap bapak kandung, walaupun bapak tiri, anggap bapak kandung. Karena dia pernah membesarkanmu, membiayaimu, ngasih makan kamu. Jadi kamu nggak boleh seperti itu. Baik Pak, saya akan coba untuk pulang dan coba menemui orang tua saya. Jangan coba, harus. Karena kamu coba, kamu nggak akan pernah sampai ke tempat bapakmu. Karena kamu akan coba-coba itu. Dan itu nanti akan ada keraguan yang bersama. Kewajibanmu, temui bapakmu, ya kan? Ajak ke sini untuk melihat pernikahanmu nanti. Karena kamu sebentar lagi juga akan menikah dengan anak didikku di Bali. Jadi aku pengen keluargamu ajak ke sini untuk menyaksikan keberhasilan kamu, bahwa kamu bisa membuktikan kepada orang tuamu, ke keluargamu bahwa kamu di sini sukses. Baik, saya mau pulang dulu. Saya mau izin buat pulang mengulang proses. Nah, ini ada bekal. Jadi ini tak kasih 16 juta. Beli motor, pulangnya Pak motor. Makasih Pak. Ya, Saya pamit dulu. hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak itu bisa berbagi. Udah tak kasih ilmu agama, ilmu pencak silat, ilmu bela diri, ketenaga dalaman. Ya, mudah-mudahan berhasil nak, kamu nak. Aing hirup jadi kos kieu. Baheula mah hirup aing tegenaheun. Ayeuna nepikeun ka kieu aing jeung budak amaraya kemana daek ke Amrok. Itu bapak lain. Pak, bau tuh. Saha? Sandi. Astagfirullah. Apa jadi sih Pak? Pakaian ampun. Lancek kurang di mana Pak? Eueuh, beak aing ku lanceuk sia harta benar ge. Beakeun. Mun pipiakan kiring Pak baju ge ampun. Dan ecing di mana Bapak? Di mana we aing masa kapanggih lah aya mah. Cek kuring oke kan ngomong lancek teh kos kitu laguna. Kita ajar Pak. Dan Ampun. Geus enak mah kieu tah. Uing teh eta pas diusir teh aya nu mulu orang Bali. Pengusaha di situ. Lain teh isurin kendaraan aya dibere modal. Geus Pak, urang dengan pakaian ada butuh atuh Pak. Kang dahar heula nang dahareun yeuh. Suganti lancek urang nguruskeun bapak urang nya. eueuh beak ku lanceuk sia. Ampun Gusti. Ayo Pak, naik ayo Pak. Urang dengan pakaiannya Pak.